Macet. 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 Oh. Macet. Macet. Menang. Ya iya jalan mana di dia? Di tangan ku aing. Jadi jalan mana? Ki. Aing mau songkol, ngomong kondektor. Kadila ka wajib perlu ya. Ki. Wih, kersibuk aing mah. Kadila sakedeung ya wajib perlu ya. Inek menang. Sakedeung ka dia perlu ya. Kerok. Dek kana ka maji deula sakedeung. Kiki kersibuk ge ngaganggu bae. Wih, dia makin dicalonkan pejabat gati amat. Wih, pejabat naon? Pejabat amben. Wih, ngede bae dia mau orok-orok Ki. Kadila lah kalau wajib dia perlu ya. Gede. Naon? Gede ya. Perlu. Ya, dia gerak dia. Oh, naon ka masjid? Wih, Kiki, lamun ka masjid diperhatiin mah orang kasep. Yalah. Yang bintang film. Heeh. Tapi lamun di dulu di pencut takal jengkol. Ki. Kiri ge. Ka masjid aya tugas mulia jeung Kiki. Wayana pang teangkeun teneng. Wih, oga yo. Sieun ka Abah. Wih, teu abah mah ade ka Kiki mah teu galak. Geus sieun. Kayak diberei ku masjid dieu nya. Yo, tah. Oga yo, taruhana berat. Wih. Payah. Kumaha lamun ditambahan ieu yo. Dah nih. Nah, gitu. Oh gitu, segitu. Heeh. Nya geus aksarakeun itu. Nya. Dijakeun teh di tangguhan tempat biasa gitu, nya. Saya lempang itu. Assalamualaikum. Ay, Bah. Waalaikumsalam. Di mana, Bah? Biasa ti lombang gelis. Can lengkap hari-hari Abah. Ari channel senyum atul nu manis doang. Kolak cau kepok mah. Ah, Abah mah bisa baik. Coba gelis. Abah pangjieunkeun kopi. Dibungkus apa di dia, Bah? Di dieu bae atul neng gelis. Supaya bisa memandang wajah atul yang cantik bagaikan lampu patromak yang tak pernah padam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia mah nungtur-nungtur aing bae teh. Saha nu nungtur-nungtur Abah. Ih, pangbarasan kula mantes keliling bah, tes ngabejaan warga cek aya gotong royong. Ah, kabeneran kependak Abah ieu, sekalian ngabejaan Abah. Oh gitu teh. Gotong royong naon teh? Tabah jadi ngahadean tempat pengajian supaya nyaman baik gitu pengajianna. Oh eta hade teh. Kerahkeun orok ngorana. Nya Abah, geus dibajaan ku kula kabeh. Enggak, Bah, kopina. Nuhun gelis. Aduh, segera mati kopi. Rek ngopi dia teh. Geura ngadarna-darna tadi dinya. Tenang aing nu bayar mah, gampang. Ade Bah, tapi kula mah bisa maheng susu. Gelis, ngerajinkeun susu jeung CRT. Mohon, Bah. Seger. Iya teh, ngomong-ngomong perkembangan majelis pembangunannya tak kumaha situasi napuari. Alhamdulillah Bah, lancar jeung deui nu infak ge alhamdulillah deui aya loba gitu. Mudah-mudahan pengajian di kampung orang lebih rame deui gitu. Soalnya ibu-ibu juga kayaknya antusias banget gitu. Oh, pengajian syukur. Oh, syukur ali kitu mah teh urang ya. Namun tinggal doa bae tina Abahnya. Atuh eta mah doa mah teu putus-putus Abah mah. Enggak, Pak RT, Cina.
Hatur nuhun. Gelis? Oke, iya bayar nanya. Aduh, sabaraeun ieu. Aduh. Iya, gelis. Karobna, Bah. Gelis, tong ditorogan anggap bae Abah. Hitung-hitungan nafkahan ka Atul. Hari kan udah pulang itu inget abah yang ngan widet hararese bah. Atuh teh, segala sesuatu ge perlu pengorbanan lain gitu. Gelis, Abah balik heula nya, tong kangen kana Abah. Nanti kita kapendak deui. Geus bah ulah loba ngagombal, bising beak kita sawara. Yuk geus urang balik. Ulah ge can beak ngider di masyarakat. Sugan si Kiki berhasil yang si Neng. Ya kangen amat rindu teh ayeuna bu. Geus ngabayangkeun bae ka si Neng. Sugan deh hasil Ki. Wih, keur naon dia Jid? Sasaranganan di dieu. Wih, dikenaon dia ieu ka di segala ngaganggu aing bae. Jaing keur nangguan si Neng ieu. Ih, gawe naon kitu? Lainna naon aing mah khawatir bisa dia dihakan kelong sasoranganan. Ai, tapi kelong ngemeldaikeun bakal dia mah. Ngede bae dia mah ka harta ngebadu gue inget ge. Entar doang ngomong sakadaek. Gila. Mal datang si Neng nage. Lalu dia nyanyawanan. Ayo mas janjian si Neng di dia, bakal pendak di dia. Nyanyawanan dia, lebih baik kita datang seorang ke dia mah guys. Guys, kayak itu dia teman gue, setar dong. Wih, guys, sharing nama orang dia. Mau datang si Neng nage. Gue bye. Mele, tatul mele. Melinaon Kiki? Melinaon Kiki? Eta mata Kiki cupan juga kepungpunan karekel bae. Kayak tatul selau. Iya budak litik. Tatul kula boga bebadean. Kabadean naon eta Ki? Yeuh, naon bedana cai daugan jeung tatul. Naon coba Ki? Mun cai daugan jeung nyegerkeun tikoro, mun tatul jeung nyegerkeun mata. Dia mah bisa bae litik-litik. Ai, jadi di orang jalan mana mah ieu. Ya tadi ditanya yang si Neng. Aing menangguan bajam-jam teu ngolol-ngolol. Jadi orang zaman nama. Selau. Kamu jid. Inengna eueuh ketrok-ketrok tarehe. Kunaon lain ngabajan aing dia. Wih, po. Wih. Guys, kadikeun balikeun duitna yo. Tadi teh kemana coba? Wih, brok sikut. Dia bisa bae Wih, jelema na. kamu jid selau.
Wih, kuari nyekin herang bahaya atul ya. Pantesan abah kabung bulang nanti nih atul di dia. Ya ampun, non rahasia sih ya teh. Ai kamajid ngerayu tatul. Jakun kana teneng. Win tong dia main malagan gitu ge. Jakun. Ulah. Kun, baik. Bejakan. Ih, we bejakan ya. Harus bejakan kun ya. Boleh bejakan ulah. Win tong ki. Bejakan. Ai malagan gitu ki. Ulah lagi ki. Jakun. Ulah ih. Oh jakun. Kunon dia ki, dong gawat amat. Tuh diudagan kamajid. Sama Majid. Oh, lagi teke. Ih, nggak ada ngantun tekebdak letik. Winon dia ngudakan si kita. Win tebak kalau merah si kinya. Merah kula mah bah. Bohong bah eta mah anak diteke. Bener dia nek kayak si Kiki. Wih, bohong bah teman ngarang si gimana tuh. Kalau merah asli bener. Wih, dia dek nek kayak si Kiki mah berhadapan dulu aja ngaing. Wih, itu bah, bohong sih gimana. Ulang tentu dia. Serius bah, bohong kalau bener. Lain sama bah. Bah, kalau mah hampura balik bebenya. Yuk, assalamualaikum bah. Waalaikumsalam.